Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Iza ataka di mana-mana ngadatangkeun ka anjeun sa Allah Gusti Allah malan kana harta fal yuro tah kudu ditingali naon asarun nikmatillah tafak nikmatna Allah alaika ka anjeun wa karomatihi sareng kamulyaan Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakimu Imam Hakim an Walidi Abi Ahwas katampiti Walid Abi Ahwas. Ida ataitum di mana-mana ngalakonan aranjeun kabeh as-sholata kana salat fa'alaikum tah wajib ka aranjeun bisakinati sarta tenang. Pama adraktum maka pama mangka ari waktu adraktum anu manggihan aranjeun fasollu tah kudu salat aranjeun wama sareng ari waktu fatakum anu lepot ieu maka anjeun faatimmu tah kudu nyumponan faatimu tah kudu nyampurnakeun aranjeun kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa'asy-Syekhani Bukhari Muslim. Iza ahabba di mana-mana mika cinta sa Allah Gusti Allah abdan ka hiji hamba ibtalahu tah nyoba Allah ka ieu man atawa ka abdu liyasma'a karena ngadangukeun Allah tadarruahu kana DP-na ieu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah. Idza ahsana di mana-mana ngaluskeun saha ar-rajulu hiji lalaki as-sholata kana salat fa atamma tuluy nyampurnakeun ieu si rajul ruku'aha kana rukuna salat wa sujudaha sareng kana sujudna salat qalat tah ngucap ieu si salat qalat tah ngucap naon as-sholatu salat hafidzoka moga ngaraksa ka anjeun sa Allah Gusti Allah kama hafidtani kama saperti perkara hafidtani anu geus ngaraksa anjeun ka kuring faturfa'u tuluy diangkat ieu salat wa ida asaa jeung di mana-mana ngagorengkeun si rajul as-sholata kana salat falam yutimma sareng henteu nyampurnakeun ieu si rajul ruku'aha kana rukuna salat wa sujudaha sareng kana sujudna salat wa qalat tah ngucap naon as-sholatu salat doya akallah doya aka moga noler ka anjeun sa Allah Gusti Allah kama saperti perkara doya tani anu geus noler anjeun ka kuring fatulafu tuluy dilipetkeun ieu salat kama yulafu saperti yen dilipet naon as-saubu baju al-khalqu anu butut payudrobu tuluy ditenggel biha kalawan itu salat naon wajhuhu wajahna ieu si rajul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tayalisi Imam Tayalis an Ubadah bin Somit katampi ti Ubadah bin Somit. Iza azana di mana-mana adan sa'al muadzinu jalma anu adan yaumal jum'ati dina poe Jumaah haruma taharam naon al amalu barang gawe. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Idza ataita di mana-mana datang anjeun ja'aka kana tempat sare anjeun patawaddo tah kudu wudu anjeun wudu aka saperti wudu anjeun li sholati pikeun salat sumad toji tuluy nyangigir anjeun ala syikika ka belah gigir anjeun al aimani anu katuhu sumakul tuluy ngucap anjeun Allahumma aslamtu wajhi ilaika Allahumma ya Allah aslamtu masrahkeun abdi wajhi kana badan abdi ilaika ka Gusti wa pawadtu sareng masrahkeun abdi amri kana urusan abdi ilaika ka Gusti wa alja'tu sareng nyalindung abdi zohri
kana badan abdi ilaika ka Gusti rogbatan kana resep rogbatan karena resep ilaika ka Gusti la malja'a teu aya tempat panyalindungan wala manji'a sareng teu aya tempat nyalametkeun mingka ti Gusti illa ilaika kecuali ka Gusti. Allahumma ya Allah amantu iman abdi bi kitabika kana kitab Gusti allazi anu angzalta nurunkeun Gusti wa nabiyika sareng ka nabi Gusti allazi anu arsalta ngutus Gusti. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Iza aroda di mana-mana ngeresakeun sa Allah Gusti Allah bi abdin ka hiji hamba khairan kana kahadean ja'ala tah ngajadikeun Allah ghinahu kana sugihna itu si abdi fi nafsihi dina hatena ieu si abdu wa tuqahu sareng kana katakwaanana itu si abdu fi qalbihi dina hatena itu si abdu. Wa idza aroda sareng di mana-mana ngeresakeun sa Allah Gusti Allah bi abdin ka hiji hamba syarron kana kagorengan ja'ala tah ngajadikeun Allah faqrahu kana kapakiran si abdu baina ainaihi di antara dua panona itu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah. Iza aroda di mana-mana ngeresakeun sa Allah Gusti Allah bi abdin ka hiji hamba khairan kana kahadean faqahahu tah mere ngarti Allah ka ieu si abdu fid dini dina masalah agama wa zahadahu sareng ngajuhudkeun Allah ka si abdu fid dunya dina urusan dunia wa basyarahu sareng ningalikeun Allah ka ieu abdu uyubahu kana pirang-pirang kaibadana ieu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Iza aroda di mana-mana ngeresakeun sa Allah Gusti Allah bi abdihi ka hiji hamba ka hambana Allah al khaira kana kahadean ajala tah ngagancangkeun Allah lahu ka ieu abdu al uqubata kana siksaan fid dunya di dunya. Wa iza aroda sareng di mana-mana ngarsakeun sa Allah Gusti Allah bi abdihi ka hambana Allah asyarra kana kagorengan amsaka tah ngeker Allah anhu ti itu si abdu bidzambihi kana dosana itu abdu hatta yuwafa sehingga dibalas naon bihi itu amal yaumal kiamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tabrani Imam Tabrani an Imar bin Yasir katampi ti Imar bin Yasir. Iza aroda di mana-mana ngeresakeun sa Allah Gusti Allah bi abdihi ka hambana Allah khairan kana kahadean fataha tah mukakeun Allah lahu pikeun itu si abdu kupla qalbihi kana kunci hatena itu si abdu wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah fihi dina itu qalbu al yakina kana kayakinan wasidqa sareng kana kajujuran wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah qalbahu kana hatena si abdu wa'ian kana ngariksa lima kana perkara salaka anu ngambah ieu si abdu fihi dina itu umma wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah qalbahu kana hatena ieu si abdu saliman kana pasrah walisanahu sareng kana letahna atawa kana lisana ieu si abdu sodikon bari anu jujur wa khaliqo tahu sareng kana tabiatna ieu si abdu mustaqimatan barina anu istiqomah wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah udunahu kana cepilna ieu si abdu samiatan barina anu ngadangukeun wa ainahu sareng kana socana ieu si abdu basiratan barina anu ningali. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekh Syekh an Abi Dar katampi ti Abi Dzar wallahu a'lamu bissawab.